Ada, nggak tahu solo ajan. Hese, yo hamba boda. Ada solo lagi. Halo, Ici. Ingat aing kana dia aya lamun make topi ya. Aing sok dalakeun kasep ku dia. Lamun make topi ya mah. Ada. Aduh, iya betul mulus baik. Bawaan yang modal. Bereskan yuk, be aku kotok ya. Sakit gila, jeng. Kemana isi jarkimnya? Badan bikin kabur-kabur itu ini sebetulnya. Aya nu becer ge ku yang kamari. Ngomong nama Bah Jarkum dukun serbaguna, karak disinsieunan ge geus kabur. Ada. Kalau dong hai. Poho tu can inggur. Yang suluh bae lah. Mana ya dak balukang. Teragang-ragang acan ya. Bener ya mulus ya. Kuat yang modal ya. Lapisian pasti aya nu kamari. Mulus itu. Mana batang lapar ya. Keluhan can menang nu garing. Capek. Nyeri cangkeng deh. Tuh, kayak mana lulus, bedah. Aduh, istirahatkan bae heula. Naon ya dah. Tapi rada biek kieu ya. Jago lu ilmu. Ulah ngaganggu. Tapi doang nama milik ya. Pengaruh baik. Daik salat subuh. Rezeki ge datang sorangan.
balik lah. Hahaha. Panas, sari di cabean bae. Moal endah ya kudu neng si Jarkim ya. Bisa kumaha onam saya tak. Kim. Jarkim. Kemana si Jarkim? Nan mod. Kemana saya Jarkim mules nah. Boro-boro mod. Kalau ngerosaan dia mah. Bro dipentakeun nih ka dukun. Oh Kim, sekalian bekaun Abah Jarkom. Dari minta hampura. Ayo nganter. Ayo. Nah, jangan stok buat ya. Penasaran aing mah dah. Naon sina ieu na plastik. Naon ieu mah? Ya podol. Ngalunjak ieu budak. Orang aja. Nanti balik. Naon deui ieu nya? Plastik. Wah, bungkus naon ieu nya? Badeng milik ieu. Yes. Yes. Ih, biye-biye nama. Enak kudunya muni yang ngadaharna ieu. Bisa kapanggih ku jelema. Mantap. Pas ieu kena kana jam lapar mah. Oh, di dia ini aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsat. Jap podol bedul. Nya bau. Jap podol jurig meureun. Sade ieu. Sukaring heuh. Naon ieu? Gara-gara tiluhur ieu. Badeng harta karun ieu dak. Badeng milik ieu. Tapi rada biye kieu ieu nya. Naon asina ieu nya? Mas moal pieun ieu. Soal rada biye ieu. Tapi rada tiluhur ieu. Oh, aing inget. Badeng jampe Abah Jarkum teh ieu nya. Dikabul doang na ieu. Pastina usina emas iya. Lamun dijual ku aing iya, pasti aing bakal loba duit iya. Buka ah. Oh, benar kuning-kuning nama emas iya. Yes, yes. Bangsat, naon ja caduk mejur ya mah. Bih. Aing. Duh. Naon deui ieu? Tapi asa-asa ieu kana bungkusan. Pan bisa datang deui ka aing. Wah, ada ya. Kudu dibacakeun ku aing. Aku saya mau
Wala nga ganggu. Wala yan dahil ulo dikubur. Isi penyakit doang. Itu Abah Jarkum. Mau pacul jeung bungkusan plastik naonnya? Bener eta mod. Kadang rek nyar cacing eta nya. Jadi iya nu aman mah. Kim, ngubur kumaha eta nya? Padeng harta karun. Bisa jadi mod. Coba orang tangkeun gali. Ayo. Geus gali Kim. Mon, bener ya dong harta karun ya. Bener Kim. Coba gara dibuka, penasaran nih. Mon, tapi aku makan ya orang. Ayo beh bawa ke imah, bukan di imah bae orang. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Naga kamu. Nah, dia ka dia. Iya, Bang. Hmm. Urang ya rena kuli deui ka Jakarta. Nah, Urang na kuli deui ka Jakarta. oh, Mohon ya minta doa na ka abahnya. insyaallah. Dia larek berangkat ya. Heeh. Nanya, Gawe naon di Jakarta? naon bae mah, Bah. Heeh. Kana antar jemput. Terjemput naon? Biasa, Bah, ember. Ah, Ember. ember. Mohon. Aneh ember yang terjemput. Wah, Bah, yang penting mah duit, Bah. Yang Heeh. penting halalnya. Ulah maling bae tuh, Bah. Nu hade. Dengekeun aing. Jakarta nu hade. Mohon. Ulah Badungnya. Nyamun, Bah. Kudu masak. Ya. Dia yang geus teu boga kolot. Nah, ingat kana papatah aing. Didoakeun ku aing nu hade. Ya, Bah. Ah, itu lempang. Ya, banyak Ayo. ibarat pametnya. Bisa ketinggalan kareta dia. Assalamualaikum. Salam. Sukim. Mudah-mudahan dia sukses. Doakeun ku aing dia. Aing sedih. Ditinggalkeun ku dia Kim. Bakalan rindu aing ka dia. Nu hade Kim. Kim, coba gara dibuka, penasaran nih. Siap mod. Bismillah. Wah mod, kuning-kuning nama emas. Bener Kim. Coba segera dibuka, sabar ya mah. Mod, kan doang tai aing mah. Hah? Tai dia. Siapa? Ada yang Action. Gila lu, Ndra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, selamat sore dan kami tim kreatif Banjarasari ya. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya kalian. Saudara, kakak, teteh ya, terserah itu. Oke? Akang ece emang embe. Oke. Episode 13 ya? 13 dan 13 dan berikutnya saya nggak masuk dikarenakan ada pekerjaan, mungkin saya cuman syuting sampai di sini. Insya Allah ya, nanti yang akan datang pasti akan tayang lagi. Amin. Gimana lagi? Om, Oke, hati-hati ya buat Kang Om ya. Selamat jalan bekerja ya. Oke, siap. Semoga sukses. Dan buat yang udah nonton, jangan lupa ya
kami minta dukungannya dan doanya ya. Jangan lupa Subrek.